Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, tepang deh sarang Mang Arul si para kanca TV-nya. Aduh, ya tenang lobe dina mana wawancara gabung dina YouTube. Tong hilap, bantu share, like-na. Mas, komen-komenannya. Tong hilap di subscribe. Karena rasa nabi ana nuju disarangan ku Abah Mus. Abah Mus kararasan nembe teh nembe mulang ngintun barang masih di sifat tahunan kararasan nembe ngintun teh tepi ka negeri tetangga ka daerah Singapura, kelurahan Bale Endah, kecamatan Bale Endah, kampung sifat tahunan nembe teh. Aduh, lain yang kajung jat gitu ya alamat teh Da ngaranna ge negeri tetangga teh ngalieureun gitu. Benar lamun gitu mah. Aduh, ieu mah nya tambah jenuh bah ya teh daripada tuluh. Benar. Kusabab perjalanan jauh. Kumaha lah wangah ngahariring. Sisindiran we dengan bah sisindiran. Sisindiran. Jarwe karinya atuh ari aya pangabisa mah aya dari urang teh naon kitu ceuk baca nama kemangkeun. Kemangkeun urang nepikeun ka ari sisindiran boga tapi dikemangkeun henteu atuh monoton ya do. Hampura da kuring mah teu bisa kitu nya kadu ngahariring mah. Ngan ieu mah kuring mah ku ngadeuheus gitu. Ngadeuheus kana seni budaya Sunda. Tibatan sangkan ulah dikiridik ku bahasa deungeun gitu. Bahasa deungeun anu Bang Bengbrong teh bari teu ngarti apa mah euy. Da urang mah rumasa orang Sunda mata kudu ngadeuheus kudu ngabubungah. Bener. Pangcipta seni budaya Sunda. Budaya Sunda. Mata kabarudak ayeuna nya ulah dipopohokeun bahasa Indung teh. Bener. Bahasa Sunda ulah eleh ku bahasa nu teu pararuguh. Teu pararuguh. Bener. Jadi ulah dibobodoh kudu bodoh. Jadi urang kadituna jika ku yang Lepar. ngerok. Ngaran seni mah mahal. Pokok bahasa Sunda mah bahasa pangkayana bahasa. Di dunia teh jika namanya Sunda loba Sunda mah bahasana. Beda jeung bahasa nu sejena. aya namun didah ka kamar. Jung gerak ka pangkeng. Tah gitu. Bahasa kolot eta teh nya. Eta mah jadi antayana teh lamun urang ngucapkeun assalamualaikum teh jeung naon eta teh disebutna teh geuning rampes kitu teh. Sampurasun. Oh, sampurasun. Rampes. Rampes. Disambung deui ku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Eta teh loba Sunda teh banyak. Kayak pisan bahasa. Mata ayeuna mah Pak. Tambah tunuh we nya. Tambah tunuh. Uang sisindiran we. Sok atuh Tuhan. kadinya nah. Ku inget dia teh ka almarhum Abah Darso. Asep Darso sajeng sajabaning nanya senior-senior urang gitu. Buki Sunda Sunda teh. Tapi ka mancanegara kan eta teh John Lennon teh John Lennon teh nya karana teh. Kusabab meureun Abah depan kapungkur teh tina grup salung naon mah. Ai abah mah anu di tibana ku abah mah menurut ke dina panel. Dina panel teh nu abah teh Puspasari. Puspasari atuh gagah. Tambah di vokalis ku abah. Kan hari harita mah masih kene jungkrik gedang lah. Gitu. Jungkrik gedang indungna teh mau kadut teh euy. Kok atuh Pak saloyongkeun heula pamungkas teh Abah sisindiranna. Sisindiran aya nu kieu giringan jang. Dia mah ngeunaan kana rumah tangga ongkonya dina bidang rumah tangga ada rasa anu ngancik dina rasa urang. Satarung bisona tuh Mang Arul. Naon? Dicabut benang matana. Satarung dicabut umur Mang Arul. Duriat irasana. Kabarot jalan Kalembang. Alah pada naon? Besar bengesin di kalengan. Aduh, sanaos raga panggang mengaruah. Batin tetep sasarengan. Allah.
jauh mangu awi. Aduh. Nyiar pimerang. Hmm. Jauh-jauh neang abdi ulah sok bekamelangeun. Dedeh ulah sok bekamelangeun. Sayang. Jangan mangareun katanya ngareng hapeula bagus atuh lah. Heeh. Kamana ngaitkeun kincir. Kakaler katojo bulan. Aduh, Abah Gusti. mus anu bager. Alah nya mangaruh gitu bisa. Kamana ngaitkeun pikir Tobat. moal peler ku sabulan. Gandrung. Aduh Gusti, doaku. Iya suara hayang niromang utun jenatna tapi teka tepi anjing jadi. Lamun dina lauk make zombie ya. Baik, da ieu mah nu penting mah rame we pokona. Rame we penting nama. Aduh. Jadi gogoy Jeung batuk jeung naon atuh lah jeung batuk jeung naon jang lah. kabentak. Kebenar. Sok atuh tulikeun ka dieu. Ka Jakarta ka Taman Mini meuli odol ka irian Abah Mus. Nya meuli odol ka irian. Karunya kan ini hese modal